Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Mantap. Aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril, wahyu ngaranna Rasul. Aya anu dibere wahyu jang pribadina be nabi, teu kudu dicaritakeun. Aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah. Aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib, dibere ku Gusti Allah ilham. Wali garana dibere kata kuarige kesuung-suung Allah mere kabar mere berita jak kulantaran Rasul geus aya mere kawali-wali ilham bentukna jangsanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara gitu non ngaranna seorang wali dek ngabejakeun kan usim panas Ki Umaran Calang teh waluku ditenden ka luhur di taliah dulu kadeuleun ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya ieu waluku dikaluhurkeun kadeuleun ku kabehan nanya teu dijawab kunaana geus sakitu da we tah waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan pas musim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7 8 setahun teh baheula kakarekna masyarakat paegan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti isi horo kiai Ki Umaran Calang nurunkeun waluku turunkeun bahkan punyana ditancepkeun kana taneuh wah asana hujan babanjiran nyecem ke jero batu eta Ki Umaran Calang tuh wali mah kos gitu jadi teu meunang langsung tokmol budak engke bakal aya panas 7 bulan tama dukun nu kos kitu mah tama hijikeun jeung yang subur tama kalian habak tama dukun tama kos kitu mah teu beunang atuh teh cara di kamar ieu teh zaman Ki Musa Manghani kos kitu teh ahli ibadah motor teh ditumpakan punyana motor punyana ditu mari pada ditumpakan henteu sekian teh bensin bensin loba henteu teu kabeuli balik deui di lembur teh mulak balik bae mah nih di ditu geus ditanya bulan ditu pancananya mari tuh mari eta motor kudu teh ditumpakan aduh bensinan cek bensin loba mali teu kembali kitu jeung kitu bae bener bae menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM jante urang mah dakwah teh sugana teu ieu mah di gereja cara siri sikti jante urang mah dakwah teh henteu di kelenteng cara Gus Dur mah kaluar ti kelenteng nu asup Islam sabaraha ulah di deuleu ka kelenteng ulah di deuleu ka gerejana dibaptis Gus Dur teh seuri bae hasil daripada kokoloyoran Gus Dur sabaraha nu asup Islam kardinal atuh dakwah mah kudu kitu atuh ai dakwah di masjid ke masjid doang mah di luhur mimbar balik diberkatan lain dakwah tah neangan berkat apa kos gitu dakwah tuh kan kudu lolodokan kan berarti urang kudu ngahiji heula jeung Katolik kudu ngahiji jeung Kristen urang teh ngan boga maksud aing teh deuk ngislamkeun sia batur nyarekanan ka urang iya tuh batur aing mah jeung Allah urusanana dakwah batur mencaci memaki ka urang urusan sia tah mah deuleu ka aing sabodo ya aing mah dibagus-bagus ku sia disumbang henteu aing mah
digoreng-goreng aing mah urusan aja Allah aing mah deuk dakwah tah lamun geus boga tekad seperti kitu karak dakwah beneran cicing di bar urang ilo jojing jeung batur biasa masalah nah urang diuk ngahiji di meja tanya ke urang sus dari mana sih misalnya si mbak bahasa nage atuh sis karena tanya kurang pengalaman dan lain sebagainya teng sekali 2 kali 3 kali karena kok sampai ada di sini bagaimana sis gitu oh saya ini terpaksa kenapa karena darurat oh darurat bahasa Arab tuh coba pakai bahasa kita ntar kalau darurat mah ada darurat bihul makdurat berapa ini urusan terus yang diomongan dewan tek ceriknya nak di urang baru kali ini cek manehna ada yang nanya sampai sejauh ini mas dari mana sih wah kakara begitu jenazah salaman kau haram aduh ceknya ada malaikat libar nih karaknya coba nomor SMS-nya ngomong orang dakwah orang lo bantu ceri tesa etik tak mantak sanggup untuk tak dakwah modal kos gitu orang lamun di bar orang nuka bawa kad itu atau itu nuka bawa ka orang mencet siap pula tak nuku hari disebar teh wali nuku hari disebar di bar atau loba ulah dikira mantek kurang lamun ngaji dunia kewalian teh sing anggeus ulah anu kadele di masjid make udang-udang gede doang nu kadele kurang make jubah udang-udang wah dakwahna hebat nyarekanan batur lain eta nu diutus ke pemerintahan wali benang jeung teu benang mah bener jeung teu bener lain urusan wali tugas si orang pimpinan kutub dakwah di perekonomian maneh di bangsa urusan naik lebar sia doa teh kade kapanggih jeung nu kaburum make anting eta teh buah wali si hade besi kapanggih jeung kos kitu gegeran rasa salaman tanya wali ya apa deh ini kata Ki Uci juga yang begini wali nyana kagetin ke ngawalikeun ka ini tendang sih gua ini mah gengbar sakedet urang teh nyaho di kahirupan urang be masya Allah ya Allah lamun di dunia teh aya bin badan intelijen negara aya intel wais dan lain sebagainya eta mah sakadar zohir tapi intel batin nu disebar di dunia moal terjadi atau peperangan mun eueuh intel batin moal terjadi atuh jelema keras mun eueuh intel batin aya jangan nyahokeun batin tah lamun geus urang ngaji ka dunia eta kakara kitaban pantama hese kiai sok ngaco bae atuh emang aing mah ngacona kos kitu ku sia dek dikekeun los teu kajeun aing mah ngacona kos kitu nah ieu Kangjeng Nabi mah heula dakwah teh berhadapan jeung kufar Quraisy sakupar Quraisy teh kieu ka Kangjeng Nabi qalu lin nabi akhbirna ya Muhammad anisyad idza matat di mana mencoba ceritakan ku anjeun Muhammad ka kaula tentang embe anu paeh di sisi jalan di leuweung di gurun man qatalah Muhammad aya embe paeh sisi jalan ngajongkeng saeta nu maehan dijawab ku Kangjeng Nabi Allahu qatalah Allah teman nu maehan benar anta tazamu annama qatalta wa ashabak halalun wa ma qatalaha al-kalbu
wal kitu sagar halalun wa ma qatalahu Allahu haram man aing teu kaharti ka sia man binatang anu dipaehan ku urang dipencit halal binatang anu diburu ku anjing halal binatang anu diburu ku manuk alap-alap halal kunaon anu dipaehan ku Allah haram teu kaharti aing mah eta pertanyaan pohara eta pan eta mah pae ngajongkeng sorangan nang maehan Allah atuh eta halal jadi paehan lagi ku Allah sia aing ngomong cenah dipaehan ku Allah ai hukum diharamkeun ai ku sia nu dipaehan jadi halal teu kaharti aing mah pabeulit jeung Yahudi mah kos kitu tah pabeulit pertanyaanna pabeulit geus jeung kupar-kupar Quraisy mah jadi urang teh hayang seuri ngadengeun hayang seuri eta nanya heula di ka Kangjeng Nabi Muhammad aya teh paeh tak embe tak paeh nang maehan saha nang maehan Allah bener hebat sia mah hebat sia tah berarti bener eta sia tapi aing mah nu teu kahartina mah kieu embe nu dipencit halal embe anu diburu ku anjing halal hewan anu ku manuk alap-alap halal kunaon atuh nu dipencit ku Gusti Allah haram tah eta aing teu kahartina atuh kuduna mah eta halal jangan Allah pangeran pan mah langsung ayo coba kumaha sia man eta mah urang dijawab salah tah kos kitu teh tah saya tetap sering ngelembur ke pertanyaan-pertanyaan kan orang yang seri bangsa jawara-jawara pertanyaan nah yang seri jasa Masya Allah jasa Masya Allah ta aing gae ka masjid nuturkeun kiai asal kiai etana geus di masjid bae ja kiai eta ge beuki kana ka dunya ai sarua beuki kana ka dunya mah tunggu teh naon aing nuturkeun nya teh hayang mun jana can beuki geus teu beuki sangu geus teu beuki nginum karak aing rek nurut ka nyana eta kumaha dijawab dan coba ku urang aing ngajawab lah kumaha atuh kudu ka dieu sia jawara ka dieu tagolok sia atau aing nu pae ayo ngadu jeung aing eta mah geus ulah make dalil eta mah kos kitu ulah make dalil tagolok tah barang dicetekel teh ku jawara geula aing deuk lumpat lah Masya Allah ya pertanyaan model hayang seri urang ada eta embe nu dipaehan ku Allah ku sia kunaon diharam tah ieu aing nu tersepna mun kitu mah tah nu dipaehan ku Allah leuwih halal dipencit kurang halal dipaehan ku Allah leuwih halal karak aing manut ka sia ieu mah nu dipaehan ku Allah haram paek sorangan pan eta ku Allah pan dipaehanana cak sia bangke cenah eta aing nu dipencit ku sia halal teu kaharti aing mah agama sia kalau gitu dah nyeri kan aja jantung nyeri kan aja jantung Gusti Allah bagus ya Allah Kangjeng Nabi ge sempet rada ngahuleng datang ka dinya tah pertanyaan kupar Quraisy teh kira-kira begitu ngahuleng ditinggalkeun ku kafir jol malaikat Jibril alaihissalam tah ngeunaheunana Rasul mah kos kitu ketika bleng jol utusan Allah kan mantep urang mah bleng ngahuleng setruk aduh Gusti Allah aduh mantap aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril wahyu ngaranna Rasul aya anu dibere wahyu jang pribadina bae nabi teu kudu dicaritakeun aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib dibere ku Gusti Allah ilham wali garana dibere datang ka kuarige teu suung-suung Allah mere kabar mere berita ja kulantaran Rasul geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jangsanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara kitu non ngaranna seorang wali deuk ngabejakeun kan
usim panas Ki Umar Rancalang teh waluku ditenden ka luhur di Talia dulu kadeuleun ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya ieu waluku dikaluhurkeun kadeuleun ku kabehan nanya teu dijawab ku neana geus sakitu da we tah waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan pas musim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7-8 setahun teh baheula kakarak ngah masyarakat paegan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti isi horo kiai Ki Umar Rancalang nurunkeun baluku turunkeun bahkan kunyana ditancapkeun kana taneuh wah asana hujan babajiran nyecep ke jeroban eta Ki Umar Rancalang tuh wali mah kos kitu jadi teu meunang langsung tokmol weh budak engke bakal aya panas 7 bulan tama dukun nu kos kitu mah tama hijikeun jeung yang subur tama kalian habak tama dukun nama kos kitu mah teu beunang atuh teh cara di kamar ieu teh zaman Ki Musa Manghani kos kitu ge ahli ibadah motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana di pare pan ditumpakan henteu sekian teh bensin bensin loba henteu lah teu kabeuli balik deui di lembur teh bolak-balik bae mah nih di ditu geus ditanya belah ditu pancananya mari tuh mana eta motor kudu teh ditumpakan bensinan cenah bensin loba meuli teu kabeuli cenah tuh kitu jeung kitu bae bener bae menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM kakarak ngah masyarakat tuh eta karena jitu ieu mah lain hati-hati saudara bakal aya paila sing hade bensin naik bensin naik geus nyaho urusan negara mah eta mah urusanna zohir ieu mah keur carita ilham ti Gusti Allah teu meunang dizohirkeun tetep bae lamun lain darurat amat mah teu meunang dizohir kecuali geus darurat jasa darurat ieu can paham keneh bae can paham keneh bae masyarakat sedengkeun ieu mah cilaka ieu geus ka dieu geus ka ditu tetep can kakarak itu tah eta ilham terus datang ka kuari dibikeun ka jelema-jelema ahli Allah kerenna wali kabladina para solihin tetep dibere pirasat dibere ilham ku Gusti Allah namun ternyata mah cekas bae tenang bae sebab geus aya nikmat jeung Gusti Allah henteu kagoda ku ieu jeung ku itu atuh sabodo bae diomongkeun kajeung di alam sabodo ngal di alam jeung dicawat sakikituna bae nya nama sebab dirina geus leupas jeung makhluk jeung Allah mun masih kana di alam irungna beuka lamun diomongkeun ciut bahkan ngahajar deui eta mah ngaranna masih babarengan jeung makhluk aing ngaran nu geus pegat jeung makhluk mah sabodo urusan manehna urusan aing mah keur jeung Allah karak mantep teangan ka kiai nu model kos kitu mun aya jadikeun jimat kusia bungkus pakai beber kusia bungkus yes dengan kiai anu geus kos kitu teh urang kabawa bae ku kiai-kiai makhluk Kanjeng Nabi dakwah ditanya kos kitu Kanjeng Nabi rada ngahulang jol malaikat Jibril mawa ayat wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah Muhammad wallahu alam bimaradi wa in tuti' lamun anjeun nutur-nutur mun anjeun manut kana lolobana jelema nu aya di muka bumi ieu khususna Mekah yane kufar-kufar Mekah anjeun nutur-nutur omongan kufar Mekah timimiti pertanyaan kahiji pertanyaan kadua pertanyaan katilu datang ka kiwari
ngariweukeun pikiran anjeun luturkeun kana pertanyaan-pertanyaan kupar Mekah. Muhammad yudillu an sabilillah, eta mah kupar mah nyasarkeun ka anjeun, nyalirukeun ka anjeun tina jalan ka Allah, yakni nyasarkeun ka agama Allah. Ulah dituturkeun. Mun anjeun nuturkeun ka lolobana manusa nu aya di Mekah, yakni kupar, omongan-omonganna ku anjeun dituturkeun bae, dihayukeun bae, yudillu nyasar maneh sebab disasarkeun ku kupar Mekah. Teu kudu teu aya deui yattabi'una ila zon eueuh deui nyana mah ngan sakadar nutur-nutur sangkaan dirina doang, nafsuna doang, hatena doang, ngamujadalahan ka anjeun tentang urusan bangke ngucap nyana ma qatalallahu ahaqqu an taqulu mimma qataltu. Ngomongna ge hewan nu dipaehan ku Allah leuwih hak di dahar tibatan nu dipaehan ku aranjeun kabeh. Bangke teh leuwih hak di dahar sebab lang maehan Allah tibatan nu dipencit ku urang. Ulah dituturkeun Muhammad moal aya anggeus-anggeus sasar ka jeung ku kumaha. Ieu keur carita jeung kafir, keur carita jeung papada jelema muslim, papada jelema mukmin, ngan nyana mah aya di golongan maksiat. Mayoritas manusia teh kapan maksiat mayoritas? Tuturkeun ku urang omongan-omongan jelema tukang maksiat, moal ecreug ka jeung ku kumaha. Tinggalkeun jelema nu tukang maksiat mah ngomongna ge ngaraheutan kana hate. Senam karena jajantung nage belu urang nage bahasa belu teh hebat teh belu tah geus kebal teh kaluar teh belu aing mah eta moal beres nutur-nutur anu geus ngomong nage kos kieu ulah sok nutur-nutur kiai anu ortodok moal maju sia kajen kumaha ge kuari di dunia geus ngeuridit kabeh. Kiai geus loba nu ngahalal-halalkeun aya Qur'anan aya dalil komo kiai di Golkar mah tah mah geus 150% ngaluwihan 100 tah mah geus organisasi ge berbagai organisasi geus ngahalalkeun aya ge tokoh-tokoh NU nu ngaharamkeun tah mah kasup kana ortodok nu baheula sia nuturkeun kiai kos kitu moal maju negara moal maju diri sia tuturkeun ya urang ya kemajuan negara, kemajuan bangsa, kemajuan kurang perekonomian jeung perpolitikan. Kurang nutur-nutur nu kos karar itu moal aya anggeus teh yudillu an sabilillah, nyasarkeun kana jalan agama Allah. Cilaka sia nutur-nutur kos karar itu. Emang kumaha kitu. Lah, sok nutur-nutur kiai nu kos karar itu ceukna moal maju. Segala partai diberihan bae ku nyana, partai mah teu kumaha negara. Organisasi diberian bae mal beres tuturkeun kieu kos kitu mah geus bae ieu urang ngeunaheun bareng urang ngabajukeun bangsa jeung nagara duit meunang urang ibadah tenang urang kadang-kadang pan urang ge atuh deuk dijadikeun di nagara naon geus ulah nutur-nutur kieu kos kitu yudillu an sabilillah. Cilaka emang kumaha kitu. Engkeuy-engkeuyan bari teu nyaho maksudna kudu dikanyaokeun heula atuh maksudna kira-kira akur jeung agama ngilu teu akur ulah nah ulah kitu ayeuna partai lain ulah bener teh ketika partaina bener nu ngalaksanakeunna bener apa teu ketika bener ngilu ketika teu bener atuh ulah salametkeun diri urang ge nu tanggung jawab di akhirat jalain pimpinan partai nu bakal nyalametkeun di akhirat teh lain pimpinan organisasi nu bakal nyalametkeun di akhirat lain bupati lain camat Allah belah dieuna makhluk Kangjeng Nabi akur teh jeung kayang Kangjeng Nabi akur jeung kayang Kangjeng Nabi tuturkeun tah akur ulah jangan di ortodok sadaekna siang ortodok aing moal kebel siap modar ka jeung kapanggih jeung Allah sia ulah sacablakna sungut sia ngahayu-hayu karena dolalah cilaka sia tah lamun kos kitu serem ieu malah nanyakeun kau can aya ngajak-ngajak aing geus arateur ieu aya gerak-gerak ieu
asana motor aing teh teu ka bensinan kuno kos kitu tersepeng mah. Jadi teu eungkeuy-eungkeuyan teh tah aing mah lamun geus waduh hidup tah aing mah asana gairah hirup mantap. Itu nu penting mah asal aya uang eta bae lah, bensin, uang makan jeung aya uang cecep saeutik lah. Geus teu mikiran akhirat kuari mah Gusti Allah nah tuturkeun omongan-omongan mayoritas. Lamun anjeun nuturkeun aksaroman fil ard, mayoritas manusia nu aya di muka bumi ieu dillu bakal nyasarkeun ka anjeun ka bawah urang ka ciwit ka bawah daging ka ditu. Urang na teu dididik ku ilmu tasawuf, teu dididik ku ilmu thariqah, ngeungkeuy jeung nu kararitu hayangnya tungtung kuari pilkades kamari pilkada kamari pilgub sakedeung deui bakal pemilihan partai sakedeung deui pilpres balik deui pilgub deui pilkada deui pilkades deui partai deui pilpres deui balik deui hayu bae modar masih kaya di dinya rugi urang deuk kumaha ai geus atuh kudu kumaha ieu nagara teu kudu kumaha ieu urang pajukeun deuleun nu jujur jeung nu adilna di partai mana pimpinan nu jujur jeung nu adil ayo tuturkeun nu bangun deuk bangun negara jeung bangsa tuturkeun ku urang satungtung aya mangga eueuh keulaanan atuh kamari nu matak nuturkeun Gus Dur kiai salat jana mah ahli Allah ngomong kakaler kakidul celenah eta mah urusan pribadina tapi nyana boga tekad ngebangun bangsa jeung negara buktina pan pecat ya pecat guys bila perlu pecat kabeh ceker tinggal aing bae sorangan. Amerika kaget kok ya dipecatan aya naon ternyata nyahoeun nyana teh karena sandi-sandi politik nu keur hancur-hancuran. Departemen Penerangan ini adalah markas tikus dan lain-lain sebagainya. Oh berarti bener ya Gus Dur buta mata ieu mata hate bentak nu kuari mah buta mata ieu buta mata hate mana kuari nu eundeuk ngabangun bangsa jeung negara aya tuturkeun jak kudu aya pamimpin mah mau tidak mau tetap kudu aya mun eueuh urang doraka jieun ku urang baca heula ku urang kumaha tah ke kukula bakal diterangkeun hiji-hijina tenang asulah kaburu pae we nu kolot ya setahun deh bakal kayak Abu Rijal kumaha sosokna kemudian atuh Pallo bagaimana kemudian atuh ayeuna mah Prabowo bagaimana karakter bangsa dan lain sebagainya dicaritakeun insyaallah. Kemudian desas-desus Begawati deuk naik deui engke dicaritakeun ku kula bahkan SBY nangis ngumpulkeun beberapa tokoh karena nya nangis 2 periode teu bisa bakal naikkeun pamajikan dicaritakeun ku kula bakalna tenang pokona ngaji bakal carita nagara engke bakal urang terakhir Bung Jenggot apa nurani kudu atuh negara aja itu kuat tuh pemimpin mangga diserang tepuk teu karu ngan nu mana ieu nu mana tah mantak tenang kayak dibacakeun ku kula dibacakeun sebab kula geus musyawarah jeung para syaitonir rajim. Gusti Allah lagi negara orang tetap kudu di rumah mantap kula kaget per provinsi dicokot satu tokoh ulama tokoh masyarakat se-Indonesia yang memikirkan bangsa jeung negara kaharepna bakal kumaha sebab perekonomian Indonesia 70% sudah oleh asing untuk memulihkan kembali di luar tokoh-tokoh partai, di luar kandidat bugus nongol urang musyawarahkeun barangkali aya jelema nu terpendam anu kira-kira bisa diusung ku urang urusan partai kecil
eta mah urusan sakadar urusan persyaratan birokrasi engke ge bisa diterapkeun lamun memang aya. Nah ieu teh keur berpikir sampai kadinya. Ih, lain leutik-leutik pemikiran ieu teh. Yuk urang berpikir, ieu Indonesia dek dikumahakeun. Tah, lamun urang diajak berpikir kadinya pan puyeng. Puyeng diajak berpikir kadinya di rumah ieu teh. Politiknya kurang geus acak-acakan, perekonomian geus acak-acakan, budaya geus acak-acakan. Ieu teh dibutuhkeun sosok pemimpin nomor 1 nu bakal bisa minimal ieu teh 50% baheula. Berarti atuh deuk ngarobah naon ieu? Deuk ngarobah karakter, sistem. Lain lalagaan. Kamari ge urang ngarobah sistem melalui reformasi kos kieu. Hidup dirubah sistem lain letik-letik ngarobah eta teh keur dipikiran ku ari sebab ieu urang lamun terus kos kieu sosok nu aya teh ieu kos kieu kabeh geus dibaca nu mantak ku ari dibutuhkeun ge berarti sosok nu aya teh ieu teh ham-ham ieu ham-ham ieu teh bakal bisa apa henteu mawa negara. Ih lain lalagan maka Ki Hasyim Muzadi bakal dimunculkeun deui, Din Samsudin, Tifan bakal dimunculkeun deui. Kumaha ieu jang negara? Engke bakal Kisah Al Mahmud bakal dimunculkeun deui, orang Muhammadiyah Amin Rais bakal ngomentar deui. Ieu teh aku naon nih sosok nu aya nu nongol ku ari diperkirakan kurang pati mampu bisa mawa negara. Ulah lalaga. Ieu teh keur neangan jelema nu otakna sarua jeung otak herang kos bool monyet. Nu bakal ditendeng di tengah-tengah lapangan, anu bakal kadeuleuh ku manusia balerea. Oh aya otak di tengah negara horenganna. Tak ieu nu keur dipikiran teh. Ieu ngaji tafsir ka mana ieu? Ya, mun urang nuturkeun nu gareta yudillu kan sabilillah cilaka. Anta kudu dikuatkeun batin urang. Hirup bae aing tetep takwa ka Gusti Allah. Lah, moal ka bita aing mah kudu kos kararitu. Moal ka babawa aing mah kudu kos kararitu. Diasingkeun bae asal dipake ka ridho ku Gusti Allah. Titik tah neangan karakter nu model kos kitu. Ulah haju ieu cenah urang mah asal kukumpulan bae hitung-hitung eta bae aya nu hajat teh gombrang-gembrung ke eureun ke urang kukumpulan deui plak tudung nah naonna ku ari teh aya nu kos karar itu tah kos karar itu kiai bahasana geus urang mah seperti mah kukumpulan bae di dekat plak tudung ke bubar ke urang kumpul je ieu kiai ondo amat pikiranana. Cilaka Muhammad nutur-nutur wawasan pikiran pendapat ku permekah ulah wa intaya illa yakhrusun nuturkeun anjeun ka maranehanna teu aya deui kecuali nuturkeun sangkanya nama teu make aturan-aturan jeung deui sama sakali naon kecuali bohong. Inna rabbaka saatnya pangeran anjeun Muhammad wa a'lamu maha uninga nyaun mayyadillu an sabili jelema ka jelema nu nyasarkeun apaleun uningaeun a'lamu bil muhtadin ka jelema anu dibere pituduh atuh udah jeung Allah sasar dasarkeun apal Allah anu menang pituduh nuduhkeun apal Gusti Allah ke faijasi kullan minum bakal dibales ieu jelema nu nyasarkeun jeung nu nuduhkeun tetep bakal menang balesan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sesuaikeun jeung aturan Muhammad fakulu mimma dzukira Rasulullah saya silahkan dalahar hewan anu ketika disembelihna dipencitna disebut ngaran Allah terhadap penyembelihan tersebut yakni eta teh sebagai label mukmin maca bismillahirrahmanirrahim
kerta dibaca lagi sebenarnya mah masa nu penting nu bencitna jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun engke zikir Rasulullah eta mah hanya sekedar alamat sebagai label keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mantak sing hade urang lamun ka Bali mayoritas Hindu di ditu pepencitanana teu sah. Sing hade di negara urang mah Bali atawa ka ditu ka NTT sing hade atawa ka ditu ka Manokwari NTT atawa kitu besi pepencitana model urang ka luar negeri ka Amerika ka Inggris ka Jerman sing hade pepencitana termasuk ke Singapura sing hade lantaran dirinya mayoritas adalah non muslim pepencitanana haram teu meunang didahar kurang halal ngadahar ketika hewan nu dipencitna ku jelema mukmin jelema muslim ieu ayatna fakulu mimma dzukirusmullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Lamun aya ranjen kabeh ngimankeun ka ayat-ayat Allah teu meunang sambarangan urang sing hade nyabakan negara-negara nu mayoritas kafir barang daharna kadaharan nu pertalian jeung pemotongan sadajan di urang ge pemotongan model di urang pemotongan sekaligus make mesin teu sah mimiti pemotongan di urang teh dilesukeun heula hewan sanggeus teh dilesukeun digejreg beg dijeg asup beg sakali asup 10 jebret teu sah pemotongan sing hade pemotongan makanya di urang geus dikuasai ku kafir daging-daging anu dikirim di luar negeri ka urang import nah ieu geus sing hade nu mencitna di ditu saha sing hade urang meuli daging mun endek apik sing hade urang meuli di pasar ge tah hayam potong sing hade nu motongna saha mun detapi sebab aya kieu dongeng teh pan lain dongeng sambarangan ieu mah hampir kanyawan ku kabehan tukang ayam potong meuli 100 misalna nu paeh 10 dipotong bae penggunana paeh pan eta teh geus lain rahasia kos kitu jambung rugi pan meuli 100 paeh 10 atuh mana untungna mantak dihejikeun bae ulah ngomong lah muncit teh ge penting ieu cara nu ngajual besi ti penting dijual mah nya jual beli transaksi ti penting mantak Gusti Allah ngaulahkeun ge jual beli ti penting penuh kecurigaan ieu mah pan tukang besi tadah ti isa datang ka subuh beurang mah malah masa daek na penting cek nya ieu nu loba mah sakali datang satrek 2 truk tipetin transaksi lagi malah udah kurang sedikit mah udah nggak apa-apa halal aja waduh pokoknya juga lu kayak barang haram udah kurang sedikit mah udah halal aja kita saling halalin ya iya udah tolong udah coba eta pokoknya jual nang maling nah eta geus kumaha eta transaksi model kos kitu Gusti Allah nah ieu pepencitan model kos kitu sing hade urang dek apik mentak datang ka kuari tepat tiba kita kulo makata ka hayam negeri sebab almarhum abah asal hayam negeri embung henteu almarhum abah mantap ku lagi nurutan ku lagi ikut suara gede daek teh mah kuliah ditanya bah eta kunaon emang hayam negeri kumaha henteu kumaha sih ceuk dengan eta we lamun urang nu mencit daek tapi lamun nu di pasar embung diturutan ulah embung nama tuh teh eta dongengna kos kitu tah meuli 110 dipencit bae malah aya anu ti peternakan nu dipiceun dipulung ku jana dipencitan dibawa ka pasar atuh pa di urang adar bangke
mentak salat lagi Allahu Akbar ceceklekeun kos saya gitu eta gara-gara nama tah dargos kitu tah siga hade tah ieu tah kadaharan masyaallah eta lain rahasia tah kos kitu teh entek sing ade urang mulai endek ka Allah diapikan ku urang daripada urang ngadahar urang mencit hasil ti batur di pasar maningan meuli gabus siem nu gede atuh cenah kieu teh meuli mahal atau meuli bandeng sepuguh tamangeuna daripada nu can jelas ieu keur carita api kayang memperbaiki ibadah urang supaya mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah nuturkeun mayoritas cipta dieu nuturkeun mayoritas mah wa in tuti aktsarawan fil ard yudillu mun anjeun Muhammad nuturkeun suara mayoritas mun anjeun nuturkeun suara-suara kafir Mekah secara mayoritas lobana manusia eta keur khusus baheula kuari suara-suara kafir mayoritas di urang teh kapan suara kafir kuari teh ieu teh anu keur menggebu suara perekonomian Yahudi kafir di Indonesia urang teh geus teu bisa make takrib kuari teu bisa make takrib ya kuari urang make takrib teu bisa make patul muin geus teu bisa hanya perorangan doang urang antara urang jeung urang secara nasional geus teu bisa sebab nagara urang nagara nu dikuasai ku kafir naudzubillah min ya, tinggal urang memperbaiki diri fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin wa ma lakum wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim wa qala al-imam yadulan mujazaba gaung bangsa imam anna raza syadu waidu ing satuhune sirah Sayyidina Husain iku waid den balikeun ya rasa ilal jasati maring awake di Karbala ing dalam tanah Karbala ba'da 40 yauman ing dalam sausana 40 dina qala al-Qurtubi ngucap sapa Imam Qurtubi rahimahullahu taala bukan rahmatan hu ing Imam Qurtubi sallallahu taala wa ma dzukira min annahu dufina tapi barang kang dan tutur ya masaking satuhuna ya rasu iku dan pendem ya rasu bi Asqalan ing dalam tanah Asqalan fil Masyadil Ma'ruf ing dalam pekuburan kang den kinawruhi nah biha ing dalam kitu Masyad bil Qahirah atawa ing dalam tanah Qahirah bahwa syai'un batilun la yasihu maka iku maka tema iku perkara kang batil kang ora saya syai'in tawis tetugi ya madzukira fil wasyadil ma'ruf ing dalam pakuburan kang ma'ruf biha ing dalam sekolah ngalanjutkeun tentang sirah Sayyidina Husain rahimahullah si kaum anu bangsa Imamiyah teh kaum Syiah nya nama ngabogaan imam sebab Imam Ali Imam Zainul Abidin Imam Husain nya nama datang ku imam Ayatullah Khomeini imam dak Imamiyah bangsa imam mun geus carita imam berarti Syiah Imam Ali Imam Husain Imam Zainul Abidin imam nurutkeun cek kaum Syiah sanya nyana sirah Sayyidina Husain dibalikeun deui ka awakna di Karbala sabada 40 poe 40 petik diiderkeun ka Syria diiderkeun ka Mesir Qahirah dibawa deui bahkan di ka Madinah keun heula Syria, Madinah, Mekah, Mesir dibalikeun deui ka Karbala
dihijikan jeung awakna dibungkus dikubur nu aya di Karbala kuari menurut cek kaum Syiah cek Imamiyah ieu aya utuh di Karbala. Masya Allah, dua pendapat. Cek pendapat nu kamari sirah Sayyidina Husain di Madinah ngahiji jeung ibuna. Pendapat kedua kuari sirah Sayyidina Husain dikembalikan deui ka Karbala dihijikeun. Mun urang geus ka Karbala kabaya. Akringna makom Sayyidina Husain, masjidna. Wah, Masya Allah. Wah. Geus hese tandingna beta mah makam sigana meureun. Tang mewahna sadunya ka mah makam. Moal aya tandingna hurung herangna di luhur makam. Pohara jasa masjid dage pohara jasa Karbala nu dikunjungi setiap 10 Asyura, berbagai negara datang, jutaan manusia datang ka dieu. Nih Karbala aduh istimewa luar biasa. Nah ieu cek Imamiyah mah dihijikeun di dinya kembali deui. Tuh pendapat kedua. Cek Imam Qurtubi rahimahullah wa ma dzukira keterangan nulis disebut min annahu dufina bi Asqalan bahwasanya nyana sirah Sayyidina Husain teh dikubur di tanah Asqalan fil Mashhadil Ma'ruf di pakuburan anu geus tenar di negeri Asqalan. Di Asqalan aya pakuburan Mashhad ngaranna eta teh Sayyidina Husain teh di dinya dikubur sirahna bil Qahirah atawa di Mesir. Na ieu fa huwa syai'un batilun la yasihu. Eta teh keterangan anu kurang jelas lamun bahwa sirahna Sayyidina Husain di negeri Asqalan di Mashhad atau di Mesir. Sedangkan kuari di Asqalan aya makom sirahna. Di Mesir aya, urang mun ka Mesir aya. Ieu adalah Ra's Husain. Di Madinah ayangan geus dibombardir ku Yahudi kunaon ku Wahabi geus dieuwekeun di Madinah, padahal di Madinah kan di dinya geus tilu pendapat berarti ieu tentang sirah Sayyidina Husain kitu radhiyallahu anhu. Qultu wallahu a'lam bissawab. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul labzi wa tawiki laiki kurayan kang bangsa lafaz. Ba'athahu ilal Yaman ay ba'atha tegese ngutus Kangjeng Nabi Mu'adzan ingki Mu'adz ilaiha maring negeri Yaman. Akhir sanati tisin minal hijrati dalam pirang-pirang akhir tahun sanga kang tetap saking hijrah. Wa kana Mu'adzun lana nasabake Mu'adz ahadal khamsati iku salah sawijine wong lilima alladzina qasama ar-rasul alaihi salam al-yaman alaihim. Wong akeh teges wong akeh kang ngabagi sabab Kangjeng Rasul alaihi salam alaihim sahibah 280. Jadi Kangjeng Nabi tiba heula utas utus kuari zaman sahabat, zaman tabi'in ngutus datanglah ke Indonesia Sunan Rahmat termasuk Syekh Syarif Hidayatullah, utusan-utusan sampai terbongkarlah kekafiran kalah di zaman Raden Patah. Dunia saat eta satu suara Islam. Cuman telila umurna hanya sekedar 100 tahun kurang. Kalindih deui ku Kristen mulai asup
sampai saiki. Terus datang ke kuari hese menyat Islam. Hese menyat Islam teh. Mulailah utusan-utusan di negeri Arab datang kembali hanya Wahabi. Utusan-utusan teh Wahabi kuari Syiah. Jadi Sunni mah justru ayeuna melempem. Nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi pinuh kekhawatiran hiji dhaifna lemahna agama teh ku dunia, nomor kadua kutulul amal. Kuari lantaran tokoh-tokoh Islamna ancul-anculan hayang menang dunia, hayang menang kedudukan. Tulul amal. Paronjang-ronjang dina urusan bangunan ternyata napasna tinggali. Itulah sampai ayeuna pisan setelah khalifah. Naon gitu tutup terakhir khalifah Utsmaniyah Turki. Geus datang ka kuari urang hese menyat deui. Pesantren-pesantren dirobah lain nambah napas Islam, tapi ternyata hanya perbandingan. Moal bisa lantaran Islam mah kudu bernapaskan wali, bernapaskan ulama salafus sholihin, teu bisa dimuduran modern. Jelemana tetep modern mamangga bae, tetapi urusan akidah, urusan syariat teu meunang dimuduran modern. Mementah kabelah dieuna riweuh guru-guru urang geus nyarita sing hade di hareup bakal aya pikih Pancasila. Kadadengikeun bae sababaraha kiai ngomong. Sing hade bakal aya pikih Pancasila. Sebab naon? Sebab ulamana engger Pancasilais. Jadi engke mamakeun rukun salat Pancasila ayat 30. Mun sageus kitu bae ditambahan. Ya kuari mulai dikurangan kredit jadi halal, kiai na ge ngredit. Kredit 2 akad. Kredit nu meunang 6. Aju tolak 3 geus jadi hiji, anak angkat menang waris. Waduh, nolak lamun keur marah teh jadi. Sok bagera hayu kuari urang nu riweuh nu katanyaan lantaran diudag-udag ku manusiawi. Aya manusiawi mah ham tamakos kitu mah hak ajasi manusia. Aya agama mah tuh kapan lain ham agama mah pamuruk syara kumati Gusti Allah na bae. Sebab mun urang ngutur-nutur manusiawi atuh teh nafsu ngaran. Mari mulai palaludar akibat muduran modern, perbandingan, urang tersisihkeun ayeuna. Haju kabelah dieuna makomom pemimpin Jakarta ku Ahok. Mulai geus masjid geus anu dibongkar jadikeun taman. Terus misian penyeun dekat rumah coba. Itulah akibat ku hawa nafsu perbandingan agama mundur. Ketika orang nyaritakeun kos kitu nu dilaluhur mah teu narima. Tetep bae asa menang asa bener. Lamun ku urang terus ditaliti ingat debat urang jeung bangsa urang debat. Tinggal kafir bae seserian. Kos kitulah kemunduran nu ku urang dirasakeun. Ketika orang nyaritakeun keaslian agama anu jelema berkiprah di negara orang pajar ekstrim gara paraek sia gara bakal nyahong ke di hareupeun Allah. Geus teu wani nyebuteun bank kredit haram, teu wani nya nama baheula mah kiai teh warani ai haram bae, bunga haram deposito haram bae, kredit haram. Baheula mah jasa satu suara kitabna eta keneh, usul fikihna eta keneh. Kunaon sih? Eueuh kepentingan agama.
kuari mah pandu orang keras teuing mah moal dijadikeun KUA atuh urang. Waduh, moal diangkat jadi MUI atuh urang. Moal diangkat anu eta kepentingan eta lah. Sehingga nampak kuari berbagai organisasi Islam geus teu daek ngahiji. Muhammadiyah jeung NU kumaha meureun nasibna teu bisa dihijikeun. Tambah deui ku berbagai organisasi, tinggal urang we nu dihandap mun teu boga patokan geus. Urang di lembur katanyaan geus, urang sing teger nurut teu nurut lain urusan urang mah nyaritakeun aslina bae. Dipake mangga teu dipake gara modar sia. Mangko wae gitu. Wari mah digeunggeureukkeun proposal lain ka diri sorangan kanu ngageunggeureukkeunana. Wah, teu lain kiai nu kos kitu mah. Lain turutaneun urang teu mah kos kitu mah. Urang-urang nya namanyana. Leg-leg ku sia proposal. Agama neuk dikarumahakeun. Ieu ketika urang nyaritakeun agama nu asli hese entek terus bae mundur. Baheula mah diutus ka negeri Yaman, diutus ka Mesir, diutus ka Irak, diutus ka Iran, diutus terus utusan. Kuari ge kiai ngutus ya nyen pondok di anu setor ka aingnya. Setor jadi kiai geng kuari bae. Percis kos polisi teh setor ka Kapolsek setor ka Kapolres eta kos garar itu. Jadi geng kabeh. Kuari mah proyek-proyek setor ka pimpinan setor ka bupati geng kabeh. Geus pugu di pemerintahan, di polisi, di ABRI kos garar itu. Atuh kiai-kiai teh ulah budak. Nyalateun nya sabaraha salawatna kok setor ka aing. Habib Rozak kok. Aduh, udah Habib bolon teh mah kos kitu. Masa kudu setor? Aduh, ya geus alalakur ya urang dibudayakeun gua kos kitu teh. Oh, masyaallah. Ayakhudha min kulli salasina baqarah ayakhudha tegese ngalep ya muad az-zakata in zakat ala ma yamliku igata sawang kang milik ya man salasina baqaratan ing 30 sapi tabi'an ing tabi' aw tabi'atan ladawa sapi tabi'ah tabi waladul baqarah utawi sapi tabi iku anak sapi anak lanang sapi anak lanang iku jenengannya tabi wong wedona tabi'ah wa huwa allazi tamassanatal ulalan utawi ya tabi iku kang sampurna ya lazing taun kang awal wa dakhalalan manjing ya tabi bisaniyati ing dalam taun kang kaping do cek ngomong bahasa kolot urang mah tahun sataun asup kadua karena sapi tabe sataun asup kadua embe gembel mundek dijadikeun korban sataun kadua iga sarua sempurna setahun awal asup tahun kedua jadi setahun asup kedua sumia tabian den arania tabian ing tabil lianahu yatba'u ma kana satuhune iya waladul baqarah iku anu ya waladul baqarah ummahu ing embok waladul baqarah wal unsa lantaran nutur-nutur kene anak ka indungna umur satahun masih kene nutur-nutur ka indungna anak urang ge umur 1 tahun mah nutur-nutur ka indungna bae. Gubu bapana mah 40 peuting geus nutur-nutur bae ka indungna. Waduh, tah geus. Aya teh rahasia deui tah mah kos kitu mah. Anak mah ceurik ge kajeun asal bapana ulah ceurik. Wal unsa tabiatun lan utawi unsa iku tabiah. Wa awli takhir lan teh awal kumaedakeun kana takhir pasai mukhayyarun baina ayal qurazakaron wa unsa maka wong kang ngalakoni ngalep zakat iku kang den kornili dalam antarane entang ngalep ya sa'i ing lanang atau wadon mangga bae ndek lalaki atawa ndek bigang segae wa min kulli arba'ina wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
tadzkirul asjar dan ikut tetap setengah saking hikmah utawi ngalanangkeun pirang-pirang sajar. Qadarada alaihi salatu wassalam temen ngarepkeun ya Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam Yazirul kudrata nyata ngalahirkeun ya Kangjeng Nabi ing kudrah bila hikmatin kalawan nora hikmah fisani tadzkir ing dalem kalakuan ngalanangkeun. Pasaqatati simaru maka logor apa pirang-pirang buah faqala maka ngucap ya Kangjeng Nabi ing lapad antum alamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal. Awi sirakabe iku kang leuwih weruh kalawan dunya sirakabe kang utaya dunya iku panggonan pirang-pirang sabab lan pirang-pirang elat. Kadzalika al-qada wal qadar wa kadzalika tetep dina lalampahan urang ibadah ka Gusti Allah aya kelas-kelas. Lamun urang kelasna kelas syariat atuh kudu cicing dina syariat. Urang kelasna kelas thariqah kudu sing akur jeung aturan thariqah. Ketika urang geus asup dina hakikat atuh urang kudu nyumput-nyumput dina kahakikatan. Kelas hakikat. Sakumaha nu dicaritakeun kamari bahwa moal leupas kudrat tina hikmah. Sebab nu dipertanyakeun kuno bodoh mah hikmah, yakni sebab jeung elat. Kudrat nama tinggalin bagi jelema nu bersyariat yakni nu bodoh. Ketika nanyakeun naon sababna Ki Zaid sugih teu bisa dijawab atuh Allah Maha Kawasa nyugihkeun jelema teu bisa kitu. Tetep kudu dicaritakeun hikmah perjalanan menuju sugih. Oh, nyahos ya nu mantek sugih. Emang dagang nya nama. Jaki Umar ge dagang aja jes. Atuh lain deui. Ngani perjalanan Ki Zaid sugih dagang. Dagang naon? Anu ojah heueuh. Ki Zaid kok hebat amat sih ku hari. Nyana eta jadi kiai emang ngajina di mana? Oh nyana mah teu ngaji deui jadi kiai bae. Ah teu kaharti aing mah. Yeuh atuh Allah Maha Kawasa. Aing ge ngarti bego. Nyaritakeun kakawasaan Allah moal geus jeung nu bodoh mah. Nyaritakeun kemahakawasa Allah teh teu kahartieun bae tetep bae perjalanan. Oh, mimiti mondok nyana di kampung pondok. Ti mimiti lahir datang ka pae teu pinter-pinter. Jata mah lain mondok ngaji lembur. Nah, jeung geus mondok kanu. Oh, jah heueuh. Pinter lah nyana. Jadilah kiai kaharti perjalanan. Nah, teu bisa jeung nu bodoh nyaritakeun langsung kudrat. Tetep bae sanajan kudrat eta ebreh bagi jelema nu aya di kelasna. Tapi bagi nu can ka kelasan mah katutup urang nyaritakeun kudrat. Kangjeng Nabi sumping nyumpingan petani. Ku Kangjeng Nabi ditingali dipandang kemudian Kangjeng Nabi naros nuju naon ieu? Tuan, ieu teh nuju ngawin-ngawinkeun korma. Hah? Dikawinkeun sumuhun. Maksudna dikawinkeun bebesanan meureun. Ai ti dituna we Tuan menurut ahli pertanian korma mun teu dikawinkeun atuh moal buah. Ah. Cek Kangjeng Nabi geus kudu dikawinkeun. Allah mah Maha Kawasa. Keuna coba antep. Diantep. Langsung seminggu sebulan bener bagus. Pas kembangan kembang. Buah murah buah.
buahna murag brek mururag biasa murag bebe jadi ka Kangjeng Nabi Kangjeng kadinya Tuan anu cak Tuan teh ieu Allah Maha Kawasa ku kami teu dikawinkeun kormana bagus tangkalna bagus kembanganna ju buahna murag oh buahna murag ya Maha Kawasa Allah nya ai Maha Kawasa namangan ieu kami kumaha sedengkeun ieu perusahaan kami oh cek Kangjeng Nabi kudu dikumakeun atuh kudu dikawinkeun carana kieu oh cek Kangjeng Nabi asa katu kawinkeun antum a'lamu bidunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunia sok kumaha anjeun bae oh kitu Tuan sabenerna mah Maha Kawasa Allah ngan anjeun lantaran kurang teger dina kamakawasan Allah jadi maneh mah pikiranna teh kudu kana dikawinkeun be mun maneh langsung Allah Maha Kawasa sanajan teu dikawinkeun ge buahan keyakinan kadinya pasti bakal buahan rapingan ente kulantaran antum percayana kana urusan hikmah sok antum a'lamu bidunyakum geura kawinkeun gitu Tuan dikawinkeun ku sahabat tuh barang bae buahan bagus Kangjeng diondang deui Tuan tuh hasil kawinkeun mana ngawinkeun kan bagus ya heuy nya bener bagus ditungtun eta si sahabat yuk urang ka dieu amana tuh korma menang melak kaula tuh teu dikawinkeun leuwih bagus kan yaho cenah jadi Kangjeng Nabi ge melak korma hiji teu dikawinkeun buahna luar biasa je paneta teu dikawinkeun ge bagus keyakinanana langsung ka kudrat Allah lantaran antum mah keyakinanana ieu keyakinan kana hikmah ya berhikmah nu matak sakelas-sakelas lamun ente kuari keyakinanana kana hikmah jeung sebab laksanakeun lamun ente keyakinanana geus langsung kana kudrat Allah lah itu langsung ka kudrat bakal bagus jadi diukur ku keyakinan mantak lauzada latoro tambah keyakinan hiber sia wah langsung lolonjak bae nya lagi coba hiber tah jadi hirup teh diukur ku keyakinan urang dumantak ge ibadah urang, salat urang ditimbang. Aya nu salat ngan saukur 2 rakaat tapi timbanganna langsung berat. Aya nu salat ratusan rakaat ribuan rakaat tapi teu daek nimbangna teu daek berat-berat. La ilaha illallah ali hakikat hiji doang berat jasa. La ilaha illallah kiai nu sapendopo ribuan teu daek berat-berat. Tidak berat-berat tak hiji la ilaha illallah bidat keyakinanana ketika nyaritakeun ngucapkeun la ilaha illallah sifatna pagaweanana tingkahna hiji Allah teh hiji sifat hiji pagawean hiji asma hiji zat hiji hiji bae seakan-akan nu sejen nu ayangan Allah boro-boro makhluk-makhluk nu lain sorangan ge perasaan nu aya Allah teh deuk ngaleungitkeun rasa sorangan aya bae ge hese jasa rasa sorangan teh nu aya teh ngan Allah doang la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah rendah la ilaha illallah la maqsuda fil wujud illallah naik la ilaha illallah la matluba leuwih luhur la ilaha illallah la maujuda illallah tapi kan eta mangan sakadar bahasa teu meunang dipindah-pindah ku urang sok aya pun la ilaha illallah la maqsuda la ilaha illallah la ilaha illallah eta mah omongan eta mah lain kudu diomongkeun rarasaan urang lamun geus ibadah make rarasaan waduh geus beta mah pol dasa lamun urang ibadah geus make rarasaan geus hese nyaritakeun rakaatna ge hese sebab mun make rarasaan urang salat di tengah peuting make perasaan poho kan Allahu akbar perasaan kadang-kadang ngan sarakaat doang ajo hees nya perasaan we hese engke urang dibere kaanehan ku Allah dibere keanehan teh teu karasa urang ge ngahuleng we satu ketika urang ke dibere misal ku Allah dibere ya misal ku Allah dibere maca Quran lah urang tengah beuting maca Quran ditenangkeun
maca Quran teh geus teu hayang nanaon hiji we Allah. Ngan ieu mah keur carita Allah mere. Urang maca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Misalnya Allah mere teng ngeunaheun perasaan. Ngeunaheun teh lain ngeunaheun sora, lain ngeunaheun makhraj, tapi ngeunah sabulbul urang maca teh ngeunah. Hese ta urang nyaritakeun kos kitu mah ngeunah teh ngeunah be. Ngadenge batur ge ngeunaheun ku ngeunah. Urang can sadar ta? Kan ngeunah be ngeunah. Dedengean urang katutup. Bakal teu ngadengenan naon urang teh teu ngadengenan naon. Ngan urang teh ngan ngarasa ngeunah teu ngadengenan can engah. Dedeleuan katutup nu kadeuleu Quran we heula. Dedengean gitu kene rarasaan asa di mana kukumaha geus teu inget bae maca bae urang. Tanzilal azizir rahim litu moal hayang gancang wajun sasaha ge. Nduk saha nduk saha moal datang moal daek gancang moal bae ka junting biasanya na merebet bae ge ngaji teh merebet bae ketika dibere kos kitu bata moal hayang sebab karasa ngeunah malah hayang ulang deui Tanzilal azizir rahim litu zara kaum teu maksud tamat ieu mah keur ladat bae Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kebal kadang eureut. Ngarasakeun ngeunah laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Terus ngeunah teh ngeunah set. Jol we anu azan subuh. Allahu akbar. Cerik teh ninggalkeun ngeunah taku ngeunah teh ku ngadenge suara adzan teh asa pepegatan. Padahal teh teh ka Allah kene suara adzan teh ngajak deuk salat kulantaran keur maca Quran ngeunah mun maca Quran. Zikir teh ku ngeunah ngadenge suara adzan teh asa deuk pindah. Ieu teh asa deuk ditinggalkeun cerik. Aduh, kok eueuh. Ieu waktu teh eueuh jang maca Quran teh keur ngeunah. Cerik nyana cerik teh lain cerik henteu cerik nyaritakeun dosa ingatkeun lain cerik dek ninggalkeun ngeunah ya otomatis geus sana sadaqallahul azim berangkatlah misalnya ka masjid salat pan dibere ngeunah deui teh salat ngeunah deui salat lamun dibere ngeunah bae terus lamun geus teu ngeunah caruan henteu bae terus ngeunah teh dibere ngeunah aya dikurangan saeutik ku Allah nu mantak dikurangan neuleuh makhluk kaganggu mentak sok embung dalam makhluk teh embung kaganggu ku makhluk kaganggu ku sora kaganggu asal aya makhluk keur tegah teh pindah mentak sensitif no kos kitu mah sensitif pindah trek oh kangeunah leungit anu bertahan terus eta misal kuari misalna ngeunaheun salat diberena terserah Allah beurang misalnya jam zohor dibere ngeunah teh zohor aing ngeunah amat terus ba'diyah zohor ngeunah amat salat tak ayana salat mutlak teh bagi jelema nu ngeunah geus teu dihitungan rakaat ku ngeunah Allahu akbar embung ka panggih jeung sasaha ngonci maneh Allahu akbar ngarasakeun ngeunah hese jol asar teu karasa pantah asar Allahu akbar asar cerik ieu ngeunah teh bakal ditinggalkeun. Beres salat asar, eueuh salat kan ka dituna. Tah eta teh teu betah. Tas asar teh haju eueuh salat tah ka magrib makruh. Nyana teh teu betah hayang geura magrib bae, hayang geura salat teh ngeunah jasa. Hayang geura magrib jasa. Eta jelema kelas teh kos kitu. Urang waduh sagadeng deui magrib nya teu kaburunan naon ieu teh main bola ieu sebenarnya mah. Sekarang mandi acan jauh tah urang ieu keur carita jelema nu ngeunah kelas syariat kelas dinu thariqah kelas geus hakikat mah geus lain deui ketika eta sahabat jaritakeun cak Kangjeng Nabi lang geus bae ai ku Allah deuk dibaguskeun mah bagus we Kangjeng Nabi berbicara kudrat sahabat kelas hikmah teu nyambung
nyambung Cak Kangjeng Nabi geus teu kudu dikawinkeun langsung main geus engke bagus ku Gusti Allah dibagus mah bagus bae muhun-muhunan kan sahabat mangga jantep ku sahabat ternyata raragaagan Kangjeng Nabi dipanggil deui supaya kasaksian tuh nu Cak Kangjeng teh bakal dibaguskeun ku Gusti teh bukti raragag oh antum a'lamu bi umri dunyakum geus beat tuh anjeun leuwih nyaho ka urusan dunia nya geus kumaha anjeun bae da urusan dunia mah nah cek Kangjeng Nabi lamun percayana langsung ka kodrat yuk ka dieu oh ieu nang pelakan kaula di dulu boh ranggeuyanna luar biasa godeg sahabat godeg apa iya kok teu dikawinkeun bisa bagus kieu bisa model ieu nah ieulah jadi tergantung kumaha keyakinanana urang ibadah ge disesuaikeun jeung keyakinan anak orang 10%, keyakinan 20, keyakinan 30 terus disesuaikan jeung keyakinan anak. Nah, mantap ieu. Wa minha tadzkirul asjar. Hartina ngalanangkeun asjar, ngamudzakarkeun asjar. Tangkal kayu teh dikawinkeun wa qad arada alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi ngarepkeun ayazharu ayuzhirul qudrat bila hikmah, dek kalahirkeun qudrat tanpa hikmah pisan ditadzkir. Katampa ku sahabat anu manehanana di kelas hikmah atuh ujung-ujungna pasakototis himar buah raragagan atuh dipanggil Kangjeng tuh hasil Kangjeng geuning geus kieu sigana Kangjeng teh neuk dikeuseukeun tapi cek Kangjeng faqala antum a'lamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal jageninganan Kangjeng Nabi nu berkeyakinan kana kudrat mah atuh geuning bagus hari eta di Aspan kan kula kamari ke umroh alhamdulillah nyaba ka Aspan ti Mekah kira-kira 100 kilo ka sumur Aspan eta teh minta izin ka askar lamun lain umroh teh bisa hajian mah teh bisa alhamdulillah lantaran di ditu aya Haji Fauzi nah diantarlah ku Haji Fauzi urang neuleuh sejarah bae dina sejarah Maulid Nabi dina kalahiran Kangjeng Nabi akhirna hayang nyaho diantar ka ditu aya bener eta teh kapan urut Kangjeng Nabi baheula nembongkeun melak apan harita jeung Abu Jahal teh ku Abu Jahal anu sumur-sumur di pareuman sedengkeun Kangjeng Nabi kapan cicing di jeung para sahabat cak Kangjeng Nabi coba neangan sumur bian biasana aya pedagang-pedagang kan sok mampir di Uspan atau Aspan sumurnya coba mana padahal ku Abu Jahal kan geus ditutup jangan kabeh teu aya Tuhan lain aya pan ieu pangeureunan cek Kangjeng Nabi unggal dagang baheula keur kula zaman dagang ti Mekah ka Madinah kudu ka Syria teh kapan balik teh ti Syam eureun di dieu pan aya sumur di dinya justru teh diintip ku Abu Jahal seserian kalaparan sia Muhammad jeung sahabat parae sia kajen ku kumaha ge kumaha tah Kangjeng turun geus turun diketik ku Kangjeng Nabi trek mancer cai aya gara nyokot wadah ka dieu tuh coba engke urang ketik coba taneuh rek ujiana borok suku urang mah sumur jadi gede atuh kabehan sahabat kadinya Abu Jahal ge sabenerna mah dahaga jeung batur-baturna cak Abu Jahal nyana baralik urang nyokot cai tolol tak Abu Jahal ya hebat ti Muhammad cek nya sihirna ieu bisa ngaluarkeun cai sagala rupa padoh nah tapi cek Abu Jahal ieu kapan nyana teu boga dahareun sedengkeun sabaraha poe kan di dieu cak Kangjeng Nabi coba bawa ka dieu bibit korma dibawa bibit korma set dipelakeun ku Kangjeng Nabi tek ieu sumur tabelah dieu belah wetan setik tek dipelak ku Kangjeng Nabi sok indit cak kedeung ka dinya geus gede eta sahabat kieu bae isi korban lu tadi tak lain ini korban lu tadi kabeh kaget kan ayo kalau luar di bebeja bang sudah woi tangkal korban gus gede nggak manja coba kayak orang dulu ayo orang dulu di dulu kali gas buah deh itu tadi tak lain dia tadi mah karak gede dong gua di gas buahan cina iya gas baruahan aja orang bebeja dulu ke bawah turun bebeja woi korban udah dipelaku Kangjeng Nabi teh aja gede aja buat coba di dulu kan asak Kangjeng Nabi seri begaya gerak ayo gerak alaan cek Kangjeng Nabi di alaan ngawadahan wah
mun Haji Habib Rojak aya atuh geus dijual ujianana dijual ke pasar kemis aja no. Aduh dialaan gabe atuh Abu Jahal ge milu ieu ngalahan milu Abu Jahal ngalahan eta dongeng keur carita urang macaan sejarah eta we cek kula ai Aspan sih di mana waktu keur umroh hayang nyaho coba ka ditu nu nyaho aju eta Haji Fauzi emang aya naon gitu Kiai bejakeun ta dongna kitu aya Aspan mah di ditu ngan kudu minta izin ka pemerintahan setempat sok minta izin berangkatlah ka ditu sugan kula deukeut horeng 100 kilo di Mekah teh 100 kilo kajen naik bus ka ditu datang dijaga di ditu aya datang ke Aspan dijaga aya guru juru kunci na segala rupa bener perkebunan korma atuh di dinya namanya rahun dongeng nangan ku kurang Arab kan di naon gitu ngaranna teu dibaca-baca teu meunang di Arab mah akhirnya kayaknya asup nginum mandi segala rupa tangkal kormana aya keneh datang ka kuari kula gedinya aya sedih aya bunga aya hayang seuri masyaallah ieu mukjizat ieu sumurna aya keneh ngan geus dibangun jadi make sedotan kuari mah cai sing kolocor nah marawa di dunya marocai dibawa ka dieu segala rupa ka Indonesia eta tangkal kormana ti Kangjeng Nabi we kuari geus 14 abad berarti 1400 tahun tangkal korma aya keneh endeu kumaha coba eta lamun pelakan Habib Rojak atuh beak Masya Allah lantaran pelakan Kangjeng Nabi bari mujizat urang ditunage nanya kula tak ka juru kunci cek nya geus ulah dicaritakeun ieu mah mujizat saya nyaritakeun anak tuh lantaran saha anu neuk nyabut tangkal korma eta pae asal neuk kaganggu ka korma eta tangkal korma eta teh muriang deuk kumaha tuh teu menang diganggu sama tangkal korma ieu sumur geus dibangun saeutik belah dieu belah wetan tangkal korma aya keneh atuh urang ngarusapan we ka tangkal korma sabira tangkal korma ngan ieu mah mukjizat we diusap bu ja ieu orang tangkal kormana nanya coba pang nanyakeun jatuh pati bisa bahasa Arab pati bisa lamun jeung nu di dieu mah bisa jeung urang ditu teu bisa atuh jeung nu di dieu mah bisa bae urang ai sanaam saiwah bae mah nah jeung urang ditu hese coba nanyakeun ieu sok buahan tante nanyakeun ku Haji Fauzi nanyakeun tanyakeun atuh lain buahan-buahan deui sakumaha usimna kembangan buahan bari eta kan tangkal korma hiji teh dikawinkeun hiji ajibna ge ajibna deui tak eta pengurus ge geus teu bisa nyaritakeun ada min jumlati mujizat Allah cek mujizat Kangjeng Nabi geus teu kudu dicaritakeun mun cerak urang mah ente leuwih nyaraho dongengna di kitab-kitab kula mah ngan ngurusan doang coba eta tangkal kormana ndek diganggu gering ndek dipindahkeun aya nu pararae teu bisa tah mah mujizat tangkal korma nu batak ditahan ku urang Arab teu meunang kadarinya teu meunang tapi atuh maling-maling bae mah masalah maling emang geus kitu urang Indonesia mah loba maling aduh lantaran hayang nyaho jasa urang sok macaan sejarah we Aspan di mana ya Aspan ditiba heula nanyakeun Aspan nu nyaho ngan aya tah mukimin Haji Fauzi diantar ku nyono ka ditu nyana ge can pernah atuh nyasab nyana ge nyasab lantaran atuh nyana urang ditu nanya deui ka beneran mobil bus teh kurang bensin deui puyeng waya ieu aing bisa balik ka moal ieu bensin eueuh geus bingung ieu lain lalagaan supirnya geus bingung bensin kurang ieu lamun balik deui kurang geus teruskeun bae lanan ku bangke bae nya urang hayang nyaho ka Aspan nya mikiran bensin eueuh nya peuting sababaraha pom didatangan eueuh alas beak mun cara urang bensin heran aing mah ieu bensin di Mekah datang ka beak ieu ieu kumaha ieu urang balik ulah mikiran balik asalnya hobe heula ka Aspan nyaho tak kos kitu urang ngalamun bae masyaallah ieu kakawasan Gusti Allah atuh mukjizat Kangjeng Nabi aya tangkal kormana tetep hiji ieu sumurna geus dibangun di dieu aya mesin terus dilestarikeun maksudna ieu sumurna belah wetan tangkal kormana gede buda luhur or suburna pohara jasa bisa gedengeun eta kan dikunci tangkal-tangkal korma biasa perkebunan nah eta keur carita nang mukjizat Kangjeng Nabi sumurna menang ngetig Kangjeng Nabi tangkal kormana menang melak Kangjeng Nabi eta ngan ngaleos doang haju gede bae
ngaleos deui kadinya haju buahan ngaleos deui kadinya geus arasak tungtungna kan Abu Jahal sieun cak Abu Jahal lain lawan urang mending balik bayu balik ke Abu Jahal dan deuk lawan Kangjeng Nabi ku tangkal korma bae geus sieun musuh nu Habib Rojak henteu sieun aduh Gusti Allah nah ya keur carita makomna geus carita Kangjeng Nabi mun hese nyaritakeunana ieu mah keur carita pada urang makom hakikat makom thariqah atuh sia mah samakom samakom urang mah makom syariat di syariat bae ulah sok totorekatan pugu karena syariat doang bu gidug Gus beda jasa diajak ngariung ge punten deuk ngilu ngariung teh moal aing keur norekat dulu giliran bae balik ngariung si hayang berkat da teu naon berkat maceknya ali torekat ge ka berkat mah beuki sial teh budak aing ngariung embung ai makom syariat bae ulah sok totorekatan sebab kadeuleu polisi asli jeung polisi gadungan kadeuleu abri asli jeung abri gadungan kadeuleu torekat asli jeung torekat gadungan tuh kadeuleu bae lantaran aya larangan-laranganana ketika larangan anakku nyana ieu dirumpak atuh salah berarti teu norekat atawa nyana ieu teu konsisten dina norekatna masa aya torekat ngadaharan duit pemerintah haram teh teu meunang moal wusul ila Allah atuh kajen kumaha ge aya opat minimal teu meunang toma dan lain sebagainya ieu mah keur carita bae mata lamun aya kiai ahli torekat cenah tapi osok datang ke pendopo dibere dah bohong ge make bae gede bohong geus kan kajen teh kiai sahabat geus bohong mah geus sebab larangan anak ye timbul pertanyaan apa tuh meunang ke pendopo meunang eta pan eta ulah soteh neangan parab di ditu ulah neangan parab di pendopo ulah neangan parab di pamarentah ai datang ke pendopo datang ke pamarentah deuk ngaji mah deuk nganasehatannya na wajib bisa bila perlu ulah soteh neangan parab sebab nusok neangan parab ka ditu mah anjing ja asal ditambahi kokok dibere bae tulang nah, kiai nusok tulang telog neangan parab ka pendopo kiai anjing teh ngaranna urang lamun dikitukeun pan senep kana jantung atuh tapi eta kan bahasa ahli thariqah anjing teh lain nalagaan anjing beneran nya mah ngabahasakeunana anjing anu kukula kamari didongengkeun di panggang teh bahasana anjing bae cek guru thariqah sia lain jadi kiai anjing emang kunaon teu ngarti panjana manja kula di anjing-anjing pan kula boga murid 500 pan kula ilmuna ti mama anjing sia mah ih ke mama luhur teh nyebut anjing coba tarik da kumaha anjing mah idadu nya di mana-mana ditambai akbala wa idza rudain soropa mun ditambai datang mun digebahkeun indit januk itu mah dikembur aing anjing gua disiak gua ditambai ku bupati datang di mana digebahkeun indit si anjing jahe cek nanya ja di lembur lagi anjing gos gitu berarti aing anjing ye tuh ahli thariqah mah teu kira-kira ka murid anjing sia mah kos kitu mah mondok deui sia senang aing ilmu aing dikitu-kitu ku sia nah, itu cenah santri mah makhluk tinggalkeun ka Allah kejem ahli thariqah mah atuh mah lain kitu pan atuh aya ka pendopo lah ja urang macam atuh emang kos kieu teh pan loba kabutuh bener teh susuganan bae dia banyak norekat kos kitu babeteun habak eta rekat kos kitu loba kabutuh buruganan hawaij aya di ditu hawaij nah teu bisa kitu endek enten teh atuh endek norekat endek sing tegep ulah atuh ayo sagala bebeja endek zikir thariqah naon ieu cenah aya di aing kabeh atuh bebeja teuing deratus ya endek zikirna da bakal kadenge ieu kege kanyahoan make zikir naon ge kadengean cara narikna bener jeung teu ge bakal kadengean ye ieu mah bangsa kiai anjing kabeh meureun wae di dieu eta urang kan kadengena ge iza du'iya akbala wa iza ruda insorofa di mana ditambai datang di mana digebahkeun atuh eta mah kos kitu tah ulah soteh ka pamarentah neangan parab ari datang ka ditu deuk nganasehatan mah bila perlu wajib jadi ulah soteh lain ulah mutlak maka tanda kutip ya ai ieu nu osok datang ka pendopo eta mah wallahu a'lam bissawab jadi lain ulah ngahijina jeung pamarentah parab ulah neangan parab. Nah, iyalah tah makom sama kom. Jadi
tetep baik nu bodoh mah nyaritakeunana tentang asbab hikmah jeung elal wa kadzalika al qada wal qadar wallahu a'lam.